Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Galuh Canda Kusumaninggo di kelas 12 IPA 3. Di dieu abdi bade ngalakukeun ujian praktek bahasa Sunda yaktos midamel es campur. Bahan-bahan anu diperlukeun yaktos gula, apel, agar-agar, cai mineral, es batu, buah naga, jeung susu kental manis. Pakakas anu diperlukeun yaktos sendok, wadah kanggo penyimpanan agar-agar, mangkuk, jeung panci. Siapkeun panci, asupkeun hiji saset agar-agar ka jero panci. Saterusna asupkeun 2 gelas cai ka jerona. Tambahkeun 8 sendok gula. Aduk dugi dicampur sareng sendok, nyalakeun kompor, masak dugi asak. Sanggeus agar-agar asak, tuang agar-agar ka wadah, simpen dina kulkas. Asupkeun 8 sendok gula ka panci. Saterusna asupkeun 2 gelas cai ka jerona. Aduk dugi ka janten cai gula. Siapkeun mangkok tuluy mesek kulit apel. Siapkeun papan potong, saterusna potong apel sesuai selera. Mesek kulit buah naga, saterusna potong buah naga sesuai selera. Candak agar-agar dina jero kulkas. Potong agar-agar ku peso sesuai selera. Siapkeun buah naga, apel, jeung mangkok. Asupkeun apel sarta buah naga ka jero mangkok. Selanjutna siapkeun agar-agar sarta cai gula. Asupkeun agar-agar jeung cai gula ka jero mangkok. Siapkeun es batu sarta susu kental manis. Asupkeun es batu sacukupna sarta tuang susu kental manis sacukupna.